Duh, tengah poe teh asa ciga peuting kieu tariris teu boga duit teman. Oh nu nitah-nitah acan jaba. Duh, Kita saya ngabedahkeun balong majikan hayang pinang. Nah, aya si koplok kenengan titah ku urang. Si paman ka dieu boek nagih hutang. Kamana wae teh kamari ku urang diteangan. Aya mang, Ayeuna keur nyase teh boga pagawean teh ayeuna. nyase lah eueuh pagawean ku Bu. Tu pangbedahkeun balong euy pamajikan hayangeun lauk, hayang hindang. Oh, heeh, tapi diburuhan. Sok diburuhan ieu ku urang ieu. Ayeuna tepi. Ya, Oh, 100.000. siap, siap. Saksakeun ayeuna. Siap, siap, Mang, siap. A few minutes later. Duh, ai si paman ka mananya? Ieu balong geus saat, naik mau ember. Si paman mau ember dilelat teuing susul ku aing geuralah. Bisa anu ngabedahkeun balong aing. Saliwara wae. Aduh, ieu parab ka manakeun? Oh, kok. Saliwara ieu mah. Tangan ku aing mah jalmana buka panggih. Cocong ku aing mah. Si Duslau kamala ke hete ieu balong pinuh keneh wae can dibedahkeun. Padahal geus diburuhan. Ai paman lelat teuing atuh mau ember teh tuh balong geus saat laukna karunya mabok. Ali maneh ngabedahkeun balong anu mana tuh ieu nih balong pinuh keneh. Ih, iya mang. Balong urang mah nu ieu. Ngabedahkeun mana tuh? Itu tuh di ditu. Weh, eta mah balong batul meureut. Aing tuh hayang apa pokona mah balong kudu saat manis diburuhan. Batu balik pisan mah mah dititah teu bisa dipercaya. Heeh mang. Udah naon? Naon paman ya? Ya si Duslau kita ngabedahkeun. Kala ngabedahkeun balong batur geura. Heula. Bawa balong aing dibedahkeun. Aing marab balong saat. Aing teu hayang apal. Ayeuna keneh balong aing kudu pinuh. Aing ek marab ieu. Awas aing kudu pinuh ayeuna keneh. Aing oge teu hayang apal. Pokona balong aing kudu saat.